kidulan Garut. Ombak pasisir ketir dina waktu eta saya helang kakarang gajah geus kagegentor cancang. Pejat bahwa ayana kara sancang pakuan pajajaran kacelana Prabu Siliwangi menjadi rajana Sakti Mandraguna. Pake disabdeun anjeunna alim diundang putrana Prabu Santang hilang di leuweung eta sajauh canion bahwa ayana kara sancang pakuan pajajaran kacelana Prabu Siliwangi menjadi rajana Sakti Mandraguna. Pake disabdeun anjeunna alim diundang putrana Prabu Santang hilang di leuweung eta sanjang caneong pake disabdeun anjeunna alim diundang putrana Prabu Santang